Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadaya rasa rehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan salamina urang dipaparin kesehatan lahir sinareng batin. Sateuacan urang diajar, mangga dikawitan heula ngadoanya. Kurigan KM, mangga gan dipimpin kanggo ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sateuacan ngawitan diajar hayu urang sasarangan ngadoa kawitan. Ngadoa rengsek. Mangga Bu. Atur nuhun, amin nya, naon wae rupi doa urang gitu nya, insyaallah mudah-mudahan ku Allah dikabulkeun. Kanggo salajengna sapertos biasa mangga ngalebetan heula daftar hadir. Kanggo daftar hadir linkna ku ibu dikintunkeun kana chat atanapi kana grup WA nya sakedap. Mangga parantos aya. Aya Bu. Mohon dilebetan heula nya kanggo daftar hadirna. Minggon sateuacana urang medar perkawis strukturnya dina teks biantara sareng masing-masing parantos praktek nyerat teks biantara teh nya emut keneh. Tah kanggo dinten ayeuna urang praktek biantara gitu. Janten masing-masing ngapraktekeun teks atanapi tadi teh tulisan anu tos didamel ku masing-masing dina minggon kamari. Tapi sateuacan kadinya ibu ieu gaduh pintonan teks pintonan biantaranya, pintonan videona. Mangga ku sadayan dianalisis, diperhatoskeun gitu. Acan apan kantos aya nya nu kelompok-kelompok teh aya mut keneh. Janten engke perwakilan ti masing-masing kelompok tiasa ngadugikeun hasil analisis gitu nya tina pintonan video diantara ieu. Sakedapnya Widi share video. Sampurasun. Hadirin anu simpen dihormat. Langkung dipayun sumangga urang sareng. Puji sinareng syukur ka Gusti. Rehna kalian rahmat jeung karunia pangapunten. Urang tiasa patpangdaran di ieu saja. Hadirin anu simpen dihormat. Dina dangan ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara ngeunaan jabat masjid. Nah, ada yang dimaksud jaman masjid teh? Jaman masjid nyata salah sahiji program pendidikan anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hadirin sadayana, sakitu wae diantara anu kapihateun sim kuring mugia agen manfaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten bisa mulai dikotakan. Parantos namanya kakuping ku sadayana. Kakupingku. Nembe contoh video biantara gitu nya. Tah dipatalikeun sareng tadi teh urang nganalisis hal-hal nu kedah diperhatoskeun dina nalika urang bade biantara. Urang pantos gaduh kelompok teh nya, kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3. Biasana ti kelompok hiji heula atanapi ti kelompok 3 heula. Tah ira dadang cobian mangga kelompok 2 saanu bade ngawakilan. Mangga Pi, sok Pi. Hal perlu diperhatikan dina nepikeun biantara samemeh biantara anu mimiti kedah sayaga mental terus mapastikeun tujuan eta biantara sareng kawasa menguasai nu rek ditepikeun dan pemilihan kecap atau bahasa nu bener. Ya, nuhun Pi, itunya hebat. Nu sanes anu bade nambihan, cobi ayeuna perwakilan kelompok 3 tah anu bade nyambihan. Ok, Rahmania mangga kumaha? Ras paluruh saha wae anu bakal aya dina eta acara atau kegiatan, teras penghilap oge latihan Bu. Saitunya gitu tuh berarti langsung katangkep nalika urang ngaregepkeun contoh video biantara nu tadi kanggo langkung ngiatkeunana ieu ibu aya urang bahas sasarengannya patali sareng hal-hal naon wae nu urang kedah diperhatoskeun aya anu sateuacan nu urang kedah disiapkeun gitu. Terus aya pas dina prakna gitu. Tina poin ieu aya nu bade ditaroskeun teh aya. Bila aya nu bade ditaroskeun sameme sareng pas dina prakna. Upami teh aya mah wiosnya teu kedah maksakeun. Rupina mah kahartosnya ku sadayana insyaallah pada paham. Tah anu salajengna patali sareng metode dina nepikeun biantara. Urang terang di dia aya 4-nya. Cobi sana bade nyobian ngajelaskeun. Siap Bu. Nu kahiji aya impromptu anak carana ngadadak Bu. Janten
teksna minta didambel heula tacana tapi ngadadak pas orang di piwarang kedah nepikeun biantara tanapi pidato orang tiasa ngadambel biantarana biasana anu nganggo metode ieu jalmi anu tos terlatih Bu anu tos biasa biantara tanapi pidato. Sip, nuhun ikalih lengkap pisannya tuh. Janten sadayana insyaallah pasti asa ngabentenkeun nya. Metode nepikeun biantara aya 4 gitunya, impromptu, extemporan, apalan sareng naskah. Naon bentena di antawisna 4 tadi ku Haikal atau saya pisan gitunya bentena tos tiasa dibentenkeun ka layan langsung jelas. Kitu tina teori ieu pedaran urang 2 poin tadi aya hal-hal nu kedah diperhatoskeun sareng metodena aya patarosan teh aya. Taya Bu cekap. Taya alhamdulillah ya. Upami teu aya mah. Tah berarti kanggo salajengna langsung kana praktek biantara teh nya. Atau siap sadayana. Satu acan kadinya bilih hilap ya kanggo acuanana. Janten masing-masing aturanana hiji metode nu dianggona metode apalannya. Teras nu kadua waktos atanapi durasi masing-masing gak ada waktos 3 dugi ka 5 menit janten teu kedah panjang-panjang teuing. Engke nalika rerencanganana midang kelompok teh tadi meunteun rerencanganana gitu. Ku ibu pan LKPD-na atos dikintunkeun kana grup WA. Di dinya aya format kanggo nganilai rerencangan sareng rubrik penilaianana kitu nya. Parantos kapaham kesadayana. Paham Siap. Bu. Alhamdulillah. Tah kanggo salajengna mangga supados teu naon namina teh nyong cai teuing waktos kitu nya kanggo langsung praktek biantara. Bade saheula. Bu Abi Bu. Oh, saya aku kan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ibu guru pangajar bahasa Sunda anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta sarta acana hayu urang panjatkeun puji sarta rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala nu mana ku nikmat sareng karunia-Na ayeuna urang tiasa kebal dina ieu kasempetan. Teu hilap oge shalawat sarta salam mugia salamina ngocol ngagolontor ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kaluargana, para sahabatna, ka para tabiin dugi ka urang salaku umatna. Amin. Hadirin anu dipika hormat, dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Hadirin anu dipika hormat, dina tahun kamari negara-negara di sakabeh alam dunia khususna Indonesia direurewas ku kajadian anu teu diduga-duga anu teu disangka-sangka nyaeta pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 teh ngaganggu kana sakabeh aktivitas manusia, dimimiti aktivitas agama, aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, nepi ka aktivitas pendidikan khususna. Pamarentah nginstruksikeun ka kabeh rakyatna yen kabeh aktivitas dimimiti aktivitas agama, aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, nepi ka aktivitas pendidikan khususna dilaksanakeun di imah. Sanajan dilaksanakeun di imah henteu langsung dikontrol ku guru, urang dibantu ku teknologi anu zaman kiwari kacida canggihna. Hadirin nu sim kuring dipika hormat, panginten mung sakitu nu tiasa ku sim kuring dugikeun, mugia ageng manfaatna khusus kanggo diri pribadi, umum kanggo hadirin sadayana. Hapunten oge pilih aya kalepatan dina cariosan abi. Tur nuhun kana sagala parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emprak deui atuh. Atuh sadayana bidangnya. Kumaha tah nu karaos nalika bidang praktek biantara? Aya perasaan deg-degan kitu teu?
Deg-degan Bu. Iya. Saya cenah naonnya tadi dia gitunya orang proses latihan upami teori gitunya tiasa dibaca diapalkeun jadi kudu dipraktekeun ya insyaallah engke ge sakedik-sakedik bakal biasa gitunya tadi ku ibu tugas salajengna teh pan dipaparin kanggo nyobian menten rerencangan anu bidang teh nya kelompok 3 sanu bade ngawakilan ngadugikeun hasil pangajen. Abi Bu. Oh sok mangga neng Pati ya. Abi bade nganilai nu rigan Bu. Oh cenah gan siap gan dipeunteun ku kelompok 3. Kumaha, Neng? Nilai nama 85 Bu. Bolo. Kemarin gitu Alasan. teman saya ya Bu aktual gitu. Sarang artikulasi enggal kartos gitu Bu. Gitu Bu. Oh gitunya sip ya. Jadi insya Allah sadayana tiasa menten gitunya nalika rerencangan bidang tina tadi rubrik-rubrik anu kedah dipeunteuna gitu. Itunya rupina pengajaran urang dinten ayeuna. Saha anu bade ngadamel kacindekan tina lawungan urang dinten ayeuna? Kesimpulanna tina pertemuan ieu Bu Nuhun kacindekan. nyata orang diajarnya walaupun telangsung gitu Bu diajarna tapi orang tos tiasa lah ngadugikeun biantara tapi nya walaupun online kieu teu sa raos mun di payunan kelas sareng nya orang janten paham Bu naon wae jenis-jenis mun bade ngadugikeun biantara teh tadi kan aya 4 terus contohna naon wae sareng kumaha prakna ngadugikeun biantara sareng satacana ngadugikeun biantara mun sakitu Bu tabi Bu. Ya nuhun Kal ika namanya ngadugikeun kumaha nu karaos gitunya nalika urang praktek biantara teras urang oge janten terang gitu metode nu janten ku urang dipilih gitunya pilihan dina metode biantara nu bade dianggo gitunya kanggo lawungan urang dinten ayeuna janten mudah-mudahan naonamina teh urang diajar biantara teh dengan saukur neori gitunya urang oge engke tiasa praktek di kahirupan urang sadinten anu langkung nyata gitunya konkret kumaha resep teh diajar dina dinten ayeuna Resep pisan Ibu. resep alhamdulillahnya kedah resep kedah tetap semangat da urang moal tiasa nuntut batur saatos rengse urang pangajaran dinten ayeuna ibu hoyong terang kamampuh dina pengetahuan atanapi kognitifna ya janten mangga ieu ku ibu disayogikeun kanggo evaluasinya dina Google Form soalna henteu seueur PG hungkul mangga ku sadayana dilebetan dipasihan waktos 10 menit cekapnya linkna ku ibu di dina chat nya karena saya teh aja Bro, ya mangga wilujeng ngalebetan Farida atas rengse atas beres sanesna Ida aja Atas Bu. Rahmania atos itu sinyal ongkoh paintunya dinten ayeuna rada kirang stabil teu sawios-wios mudah-mudahan dilancarkeun we gitunya kegiatan urang urusan urang salamina alhamdulillah ya ninggal dina link mah atas sadayana beres teh tas Bu. tosnya tos dikintunkeun sadayana atur nuhun ya kanggo sadayana dina lawungan urang dinten ayeuna kanggo salajengna ya minggon payun urang medar perkawis nopel minggon payun mah nya janten kanggo biantara dianggap rengse kanggo salajengna engke tiasa disayagakeun urang medar perkawis nopel kanggo lawungan dinten ayeuna sakitu heula hatur nuhun pisan kana perhatosan ti sadayana nya tetep sumanget sadayana sata acan dipungkas mangga ditutup heula ku doa KM siap ngadoa heula sasarengannya mudah-mudahan langkung barokahnya ilmuna oge manfaat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saatos urang diajar hayu urang sasarengan ngadoa dikawitan. Ngadoa rengse. Amin ya hatur nuhun nya mudah-mudahan segala rupina salamina dilancarkeun nya ilmuna oge barokah manfaat. Sakitu heula rupina kanggo lawungan urang dinten ayeuna nya hatur nuhun pisan tadi kana perhatosan sareng
sagala rupina dina dinten ayeuna tetap semangat sadayana sehat oge sadayana insya Allah tepang deui dina labungan salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu.